Rusia wewengkon Kaluga, Desa Novoaleksandrovski, Gareja Alexander Urang. Desain luar wangunan dijeun dina gaya Rusia. Sanajang gareja teu kuno diwangun dina abad disen. Gereja sigana lengkep beda jero. Gaya interior Eropa klasik. Hese ngabayang keun yen si splendor yeu lokasina di provinsi Rususia deserted. Kuba gareja rubuh. Sarta anjeuna pe upeus ngaliwatan silingkai. Tapi naha lante kai kasar gigirun arches anggun jeung stutko geulis. Salila zaman Soviet, gareja yeu roba jadi gudang. Urang dipake volume nangtung wangunan pikeun ngaronjatkeun area gudang. Aranjeun tanpa karunya memalu-balu logam kana pilar. Yeu kumaha aranjeunna ngadamel dasar pikeun tingkat kedua. Lantikai kai kasar ditendun di luhur. Komunis ngaleunggitkeun Gusti. Jeung maranehna manggihan pamakean sejen pikeun badag, wangunan gareja kuat. Gusti nu maha kawasa teu kapikiran, hayu aya gudang. Tapi aya hiji hentre metode. Ieu balkon pikeun paduan suara penyanyi. Kalayan tangga kai. Komunis teu paduli kana kageulisan. Henteu masalah kumaha rupana. Eta kedah kuat sareng dipercaya. Tapi balkon pikeun paduan suara jijion beda. Balok pangrojongna dijejeran ku papan kayu di handap peunana. Beung yeut handapna ditutupan ku moyok sareng dicet. Kami nyobian gagambar kubah klasik. Pikun pangalusna pangabisa anjeun. Yeu bagian tina tingkat kedua dipigawe sameme komunis datang ka kawasan. Urang diusahakeun nyocokeun balkon kana interior geulis gareja. Balkon yeu henteu dimaksudkeun ku arsitek nalika pangwangunan gareha. Gusti henteu ngarencanakeun nyanyi ti balkon. Arsitek henteu mendesain balkon pikeun paduan suara. Tapi lajeng ortodoks mutuskeun yen balkon diperlukeun pikeun himns gareja. Naha parobahan sapertos lumangsung dina ritual gareja. Imam nyebutkeun ritual ibadah geus robah pisan sautik leuwih abad. Tapi urang nempoyen wangunan gareja yeu diwangun pikeun tujuan beda. Henteu aya sasadian pikeun paduan suara gareja di balkon. Jadi ritualna beda. Tapi para imam henteu terang ngeunaan ieu. Aranjeunna teu ngabejaan urang hal ngeunan gereja jeung agama.